kuari merak aing boga kabogo. Nya geulis, nya bohay. Etanya. Kumaha eta carana ulah putus eta si bohay. Aing minta saran bae kitu na Ustad Ade kitulah. Berangkat lah kuari. Aing boga kabogo, kuari madak nya geulis biasa. Jadenok boga kabogo bari mah semangat. Pokoknya mangget semua minta putus juga kena aing ya. Pokoknya mah kudu beunang eta si denok ulah nu putus ya aing. Mantap jasa ku aing. Mantap. Ja eta imahna Bapak Ustad Ade eta. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kalabat. Waalaikumsalam. Kami ujang sana mina Arka. maksud sarang tuduana ka rompok abah bade naon? Saya ngaruh iya urang minta saran nya Pak Ustad teh eta si denok eta ulah lepas. Oh, tina ujang Arka. Oh, muon. Laras muon. Awewena saha kasep? Les. Oh, les. Waduh, kasep nami les Arka Alif hiji les. Oh, kasep kasep ada bener-bener ya. Bener. Untuk main-main. Wah, Siap lahir batina kasep. siap. Dunia akhirat. Siap. Yos hari kitu mah abah ngadoakeun kana kasep si mudah-mudahan langgeng. Tapi lamun menurut tina hitungan abah kasep beta kudu di pasien ihlap ka abah tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustad nek awi bela. Oh, kuy jang, Amun. Mun doakeun ke. Yes. Sing Pak Ustad teh yang ngeser kok abi nek awi bela. Oh, juga Allah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Arka bade ka mana? Arka mana? Arek ka kebon. Oh, bade ka kebon, nyantos ge nu hade. Oh, kaboga aing geulis jasa perhatian jasa kana aing. Tes, ari-ari sanata anu teh irahnya geusna. Hidup ka eta nu teh. Irahnya. Karena mah teh mah rek make si enong ke singkatan. Mah tengahnya kata ani soalnya harus dipakai ku teteh gitu matang si Aceng emang les denger bau pas Arka emang Arka nas isentu buka pagawean tuh nyarios nama juragan dangder teh nantus dia ari bener Arka boga pagawean mah gitunya tetep nya teteh mah doakeun bae sugan bae langgeng nya doakeun bae teh sugan teh les anggeng. Itu kamu bisa Arka nganturan. Sebenarnya kan bisa bogas karena ke Arka. Iya tuh. Kata Arka mah. Kabogo aing neang anu geulis teh aing saus ieu. Ya itu kabogo aing karak datang. Teh, itu ke Arkana. Ayo kenek tangkil. Ya itu ngeturun lah. Neng tolongan yeuh. Ayaan naonan. Arka kok sampai murag? Grogi ayo. Nadeur kabogo geulis ka dieu. Atuh kuuna naon? Anu nyerita ke Arka. Tekuna naon mah cuma deg-degan doang. Ya acaina. Gelasna. Oh, alhamdulillah jasa ya kabogo hendak panggeulisna ya aing dianteran cai deui. Bahagia aing euy.
Wi heula, A. Atur nuhun gen Inggris dan terancai ya, Naon, A? Kercalik ayo terus nggak tangkil capek neng. Bere kemana gitu? Bade ka AA. Jasar kercapek, si neng geus dia datang, tas kercapek tak. Si jomblo. Naon dia ngan aing jomblo? Sebab tahun dia na jomblo bae. Dia mah aya menang 100 tahun mah. Dek jomblo sarua bae dong aing jomblo. Kakak lah. Boga lah aing mah geulis baheno merdok deui. Nu bener dia bukikeun aing ke Irata. Engke koeng kali suka dibawa dia. Kabogo aing nu bohay, nu geulis. Pokoknya mah dia koeng kali suka dibawa. Dia mah jomblo seumur hidup dia mata. Waduh.